Aku euy. Saha Doanya, aku beli kering dulu. kemana? Oh, mun, yang lami. Di mana sih? Itu pasti gitu. Neng di dia nyalira. Ih, gagal rungit. Kumaha tuh nya? Nunggu kuah sih. Gitu, tunggu semula seriwai. Kumaha sih? Tak tadi mules wae. Ih. Iya, neng di dia siun. Tuh, gagal rungit. Gila. Kemana deui? Gila diheuleuh itu kuat. Ini rame-rame teuing. Anu udah kumaha ieu patuangan siga ki wae tuh. Tadi nuang seblak. Mantap kula sok lada-lada teuing anu di kana seblak. Mantapna. Bener tiris kieu. Gila nya, teu kuat. Tuh kumaha? Mana deui? Gila sakedapnya. Kamar mandi heula. Astana. Rada leuheung ieu rada. Tos beres mulesna tos. Rada leuheung tuh. Kumaha atuh? Ya gara-gara baso ya mah ya. Cek neng ge can makan malam makan bakso pengaruh kan tuh kan mulus deui Asa curiga sih bolak-balik ke kamar mandi. Maneh hade kitu si Aang cenah rek ka kamar mandi. Geus halak di dieu eta jeung si teteh saha eta? Yeuh, teteh ieu mah da angherin nu abi di Cikalong abi di Pangandaran. Eta di Cikalong nu abi, lamun ka Pangandaran ieu nu abi. Teteh udah sok ngaku-ngaku ieu anu abi ieu mah. Ini di Cikalong ieu angherin nu abi, ieu lamun di Pangandaran ieu anu abi. Ih, kumaha sih? Anu abi. Ih, anu abi. Sok sia, aku pilih mana? Pilih mana? Ini apa sih teteh? Pilih aku Pangandaran apaan di Cikalong? Sok, pilih. Akhiri, sok sia. Ada apa, Neng? Boleh nggak nebeng? Tentunya boleh atuh. Mau kemana gitu? Mau ke pantai, Beneran kan nggak apa-apa? Oh, dengan senang hati. Yuk. Wah, makasih ya, Oh ya, sok cepetan naik. Yuk. Ayo sini. Mana? Sing balik atuh mang. Sing balik na dijedot-jedot gitu geningan. Sing balik mah motorna. Aji, nah jadi kieu. Asal tadi gelis pisan. Aji dia mah nu badag lagi di handap lagi di lohor. Nah, nu badag kumaha? Turun. Lewat balik milu ka pantai. Bung turun. Milu, bung. Nah, bung kumaha? Aing mah mending kene keut, aing mah bung. Cici. Nah, si Besti kumaha ya? Turun balik milu ka pantai. Aing si Besti mah yang tadi mah gelis. Aing naon sih ya saha? Milu. Nebeng ke pantai yang ngojay. Daripada orang ngabah bojengnya, sok bawa motor serangan. Ada mah teh. Apalagi teu bisa bawa motor lagi nang kumaha? Tunggu. Punten Kang, maaf. Ya? Ini saya mau nukerin uang. Punya? Nggak ada, cuma ada 80. Oh, nggak apa-apa. 80 juga saya kepepet, butuh banget uang receh. Beneran ini? Beneran nggak apa-apa Kang? Kayaknya 80. Bukan bener 80. Iya, nggak apa-apa lah. Ya udah. Ya, kurang 20 mah buat Akang aja. Ya, terima kasih banyak Kang. Yap, sama-sama, Ayo sayang. Ayo. Terima kasih. Ya. Lumayan. Lain aya ku bager jelema teh nukeran 100. Anjir. Gini uang mainan dia mah. Kemana jelema ya?